Katuhun kuring bari deku yang harapan karena tilu tetengger anu pernah nak pagigir-gigir. Pamajikan abdi, putra abdi, sareng mitoha abdi ugi dicaangkeun dina kuburna, oge ising dijauhkeun tina balai siksa kuburna. Dina itungan teh akang pendak sareng salira, anak urang oge si Abah ranjeun tiluan ngaranggo acuk bodas bari gugupai sareuri bangun kalumbira. Komo anak urang mah cepromi bari jeung nyarios kieu geura. Bapak hayu uwi kitu tah Nyimas. Kila-kila naon atuhnya. Palateran ieu pernah narada anggang ti pilemburan pasir waringin katelahna. Rada harieum, geuman, camawek tur ti iseun. Malah pantes nama dikakeungeun pibasaheunna teh. Persisna kira-kira 300 meter beh wetaneun kampung Cisoka. Asup ka wilayah Desa Citaman. Nyaeta lembur anu kungsi ngagenjleungkeun. Nepi ka caritan ge ear kamana sokomo basa kabawa ku hiliwirna angin mah jadi sabibir hiji. Lamun teh mah aya kereteg kapanasaran yang karuk dina jero hate anjeun tong kerung komo tatanya mah kudu ngamaklum atuh sabab tempat ieu lain tempat anu ilahar sok bisicingan kudu ngaranna manusa anu kasebutna masih keneh ngabogaan nyawa. Bisi anjeun penasaran keneh naon sababna kuring bet apal kana silsilahna ieu tempat atau apal kana kaayaan beurang peutingna ieu tempat jeung apal aya sabaraha urang pangeusina nu nganjrek di ieu patempatan. Lamun taneuh kuburan ieu baseuh wae sabab tara kacaangan nya awak kuring anu jangkung badag badis beuteung munding buhun jeung geus janggotan anu sok ngahieumanana ngahalangan kana datang sorot panon poe anu dek nyaangan taneuh. Lamun tempat ieu kabalaan ku kalakai atawa ku regang atawa ku pangpung nya kuring pisan anu sok ngabalakna. Kuring sok murag-muragkeun daun kuring anu geus waktuna murag. Muguran kabawa ku seorna angin. Lamun anjeun nanyakeun saha anu kumawasa di dieu, jawabanana anger kuring keneh. Anjeun tong wani-wani nanyakeun ka si dadap, komo ka si waruk mah sabab ngan kuring geus manjing kana umur kasebutna pangkolotna. Ngarebutna ge aki-aki. Saha atuh ngaran kuring teh? Bisi hayang nyaho kuring katelahna kiloa. Kai anu teu leutik nyakseni kana tutupna umur manusia anu dihimpinasti jeung Jangjipati. Tangkal badag anu nyaksian kana loba naraga nu ngababatang patepung pasang subaya jeung karmana. Anu saterusna ngabalukarkeun ayana hubungan simbiosis mutualisme antara kuring jeung maranehna. Sabab maranehna anu ngalanggengkeun atawa anu mere hirup jeung huripna kuring sabatur-batur di dieu. Anu salawasna sok ngadalaharan nyesep tina saripati getih, tulang, sumsum jeung daging manusia anu beak dihakan taneuh. Kaharti meureun ayeuna mah ku anjeun. Naon sababna ieu patempatan komo lamun peuting mah karasa geuman. Sabab hawa kuring, leungeun kuring jeung sora kuring nu kaheoskeun angin pangaruh tina kadaharan anu salila ieu diseuseup. Sabenerna salian ti kuring jeung babaturan kuring aya keneh nu cicing di ieu patempatan teh. Umah-umahna ge persis pisan handapeun kuring. Kuncen jasman disarebut ku papadana mah lengkepna Jasman Duhaya atawa juragan Jasman Duhaya. Kolot tengah tubuh anu pagawean sapopoena tukang beberes, tukang sasapu jeung mulasara kuburan. Anu saterusna kapercaya ku masyarakat
dijieun kuncen sirna rasa. Cicingna di dieu teu jeung sasaha, teu sanak teu kulawarga, teu pamili-pamili acan. Ceuk beja ti kalakai, cenah manehna teh urut inohong anu kawentar sawewengkon Citaman, ngaleuya raja kayana, berat beunghar, luhur kuta gede dunya. Bruk di juru, brok di panto. Kapala desa anu basa keur ngalungguhan jabatanana fungsi ngagenjleungkeun sa heup tong diteruskeun ngomongna. Di dieu mah tempatna sanget teu meunang saomong-omongna. Palias bisi katuliskeun juri. Kuring apal kana kabiasaan manehna sapoe timimiti udang subuh, salat, mirun seuneu, beberes nepikeun ka sasapu di palataran kuburan ieu. Malah kuring apal pisan kana kabiasaan anu sajena. Lamun kira wanci kawas kieu pecat sawed, manehna sok nurihkeun peso raut kana awak kuring, raca nyieun tapak jiga nu keur ngitung raraban. Sagurat-sagurat ngajajar kawas pager. Terus sanggeus kitu manehna sok cicing di handapeun tangkal samoja, beh katuhun kuring bari deku yang hadeupan kana tilu tetengger anu pernahna pagigir-gigir. Namun geus cicing di dinya, manehna mah sok terus ngampleng. Balik-balik teh geus juuh ku Cimata. Anjeun tong ngarasa aneh. Bisi hayang nyaho naon wae anu keur dipigawena. Hayu urang dengekeun we. Hampura akang Nyimas anu geus popohoan ngalajur nafsu umbar amarah. Hampura bapa anaking oge hampura abah. Kuring geus kitu peta ka abah. Kuncen Jasman nyegruk jeurik eurih-eurihkeun. Meureun mana kieu ge ieu teh dosa akang ti sararea. Ridho ikhlas narimakeun anake. Sok sanajan sesa umur akang dibeakeun keur gantina nungguan aranjeun di dieu. Sabenerna teu ngabisani. Kuring apal sajarahna anu ngabalokarkeun manehna nepi ka kituna teh. Lamun teu salah mah harita basa keur mangsana awak kuring ngarangrang murag-muragkeun daunna Kuncen Jasman. Tong make sesebutan kuncen meureun, da harita mah can ngajabat jadi kuncen. Manehna teh lain jelema beunghar bawana ti kudrat. Milik we anu alus, bisa ngawin randa geulis tur beunghar. Urang Cisoka, ngaranna Nyinastiah. Katurug-turug hartana Nyinastiah katomplokan ku raja kaya bapakna, Abah Danu. Sabab manehna teh anak tunggal. Demi si Jasman, saukur modal dengkul kawina ka Nyinastiah teh. Sapopoena tukang gelut, pamainan, judi, palacuran, jeung pada baturna. Da basa hayang jadi kepala desa ge, ungkas ongkosna teh beunang maksa ti pamajikanana. Ngajual sawah warisan. Sanggeus kawin, aya kana 4 taunna, Bah Danu kabejakeun ngababatang dina kotakan sawah deket Hunyur Goong. Cenah aya nu nandasa, nya layona dikurebkeun di dieu. Geus jeneng jadi kepala desa, kelakuanana teu robah, malah beuki meuweuh, asa aing boga kadudukan. Sakali mangsa manehna kapincut ku pahlawan pangirutan urang Citunggul Karut. 2 minggu ti harita, Nyinastiah jeung Cep Romi anu keur pelesiran kabejakeun maot, mobil anu ditarumpakanana ngagaleong asup ka jurang. Sarua layona ge dikuburna di dieu, tuh di ditu direndengkeun jeung kuburanana Bah Danu. Ieu kanyaho kuring lain akon-akon, estu bener-bener beja ti kalakai anu kahiberkeun ku angin. Wanci nu sarua jeung kamari pecat sawed. Sarua kawas biasa, Kuncen Jasman nurihkeun peso rautna kana awak kuring, terus deku dina tetengger nyambat-nyambat kanu geus teu aya di kieuna. Tapi ketang aya anu kaliwat. Lamun teu salah mah basa manehna geus ngaguratkeun peso rautna kana awak kuring teh rada beda. Teu sarua jeung anu kamari. Paromana katingali semu alum, teteupna kosong, lir nu nyawang jauh ka mana boa. Tangka kuring ge panasaran. Ya Allah, hampura sagala dosa sareng kalapatan abdi. Kuncen Jasman ngalimba deui ka Wasasari.
pamajikan abdi, putra abdi, sareng mitoha abdi, mugi dicaangkeun dina kuburna. Oge ising dijauhkeun tina balai siksa kuburna. Kek saha cenah nu dodongkoan dina rungkun teh? Nyurigakeun. Sulangkar salingker kawas nu embung katohyan. Kuring nyaho aya nu dodongkoan. Sabab kuring mah jangkung. Salawasna bisa ningali kana naon bae anu aya di handapeun kuring. Jeung dina heueuna ge manehna nyaho ka kuring moal ieu malire. Sabab kuring mah ngan saukur tangkalwa anu moal bisa kedah carita ka manusia. Nyimas, tadi wengi akang nyimpen. Bari ngusapan tetengger pamajikanana. Dina itungan teh akang pendak sareng salira. Anak urang oge si Abah. Aranjeun tiluan ngaranggo acuk bodas bari gugupai. Sareuri bangun kalumbira. Komo anak urang mah cepromi bari jeung nyarios kieu geura. Bapak hayu uwi kitu tah Nyimas. Duh, kila-kila naon atuhnya. Beuki deukeut sia eta nu dongkoan teh. Jeung kawas nu bari ngalugas bedog sagala rupa ayeuna mah. Dek nahaon cenah eta mangkluk teh? Gorobas. Jeleng eta jalma nu dongkoan teh luncat guru kalebah kuncen jasman anu keur deku. Kuring hareugeun celeumeut banget paur. Modar sia. Eta nu luncat teh ngajerowok satarikna. Untung kuncen jasman rancingeus, manehna ngagiwar, ngagurentel ka gigir. Bedog nyamos ngakan angin. Tapi eta jelema teh dicicingeun nyusul tepus ngahebatkeun di bedogna dibubat babit sakadaek. Maneh Kuncen jasman hohoak sanggeus ngumpulkeun deui pangacianana. Bener lur, dewek kundi urus babaturan sia dek nagih pati. nagih naon? Lah tong sok mungkir si kundi cicidu. Mungkir kumaha? Sia harita nugaskeun dewek pangmaihankeun mitoha sia ku dewek dilaksanakeun. Rumasa Sia nitah ka dewek pangilakakeun pamajikan jeung budak sia sakan mobil anu ditumpakan ku maranehna jiga nu kacilakaan. Alatan rem neblong. Terus sanggeus baraot hartana dipimilik ku sia. rumasa ngan aya nu salah. Naon? Anjeun kalah kasalingkuh jeung pamajikan kula Nyi Rukmina. Sia nu belegug. Na teu apal saha si eta. Si kundi nyarengeh simis. Si Rukmini teh ditahan dewek. Ngahaja sangkan ngeret sia. Kek. Kuncen jasman kerung. Sanggeus harta sia kaeret, si Rukmina kawin jeung dewek. Bari kumaset. Jadi Nya, ayeuna si Rukmina masih keneh jeung anjeun. tegeug. Naha? Beuki kerung. Uratna pangeretan, anger we pangeretan, untuk kairah hage. Si kundi ngarahu. Masa dewek di panjara, kegaganti sia ka polisi, alatan judi tea. Mangkukna dewek kabur di panjara. Manehna salingkuh jeung Cina Beunghar, ngaranna Babah Cengli. Eta wawales ti kaula keur anjeun. Dewek mah teu kumeok kawas sia, bari muter-muter bedogna. Si Rukmina jeung salakina dipodaran ku dewek. Ayeuna dewek buron malah keur diudag-udag ku polisi. Kuncen jasman ngaruh. Ngarti ayeuna mah sia, naon sababna kuncen jasman sok nurikeun peso rautna kana awak kuring. Jigana keur ngitung iraha kaluarna si kundi di panjara. Bener lah jika nama moal nyalahan. Dewek rek kabur jauh keluar pulau butuh duit loba. Bari namprak mana buru dewek urut baheula. Eueuh, duit ti mendi ari kaula. Kuncen jasman kekepehan. Sia malah bokeun ieu meureun. Bari ngaheumbatkeun di bedogna. Kuncen jasman ngagiwar micen serangan. Ngan orokaya sukuna ngait katahan ku akar suku kuring. Pamusunganana beres bedog si kundi satengahna asup kana beuteung kuncen jasman. Panona burial buncelik, muringgis nahan ka nyeri. Galeong, awakna kegaleongan, teu lila gubrang, krejet. Si kundi rurusuhan ngagusur awak kuncen jasman. Disarandekeun kana awak kuring handapeun raca tapak nurihan teh. Tidinya si kundi melong heula kana awak kuring, ngahulang sakedeung, teu lila sarengeh manehna seuri, terus nyebut bedogna tina beuteung kuncen jasman. Laju digereselkeun
Sarua nurutan kuncen jasman basa nurihkeun pesorautna nyieun garis dina awak kuring. Tugas sia geus dibereskeun ku dewek jasman. Jumlah hitunganana dijangkepkeun we jadi 2 tahunan ngarah pas. Ngan guratan anu dijieun ku si Kundi mah aya getihan ngucur. Sanggeus beres, bedogna diulas oles, disusutkeun kana calana kuncen jasman. Terlenges jelema teh kawasa tok wae. Tapi kek aya naon ieu teh? Naha beungeut si Kundi bet sepak. Jeung naha deui panonna bet mencong seukeut kana layon kuncen jasman. Kawas nu cangcaya ku rarasaanana. Salah, jangkep 2 tahun. Guratan peso kaula aya dina beheung sia. Kuncen jasman nyerenge. Pluk pesona murag. Terus mulahek deui. Kerjet. Ngarti ayeuna mah jigana basa si Kundi dongko nyusutkeun bedogna kana calanana teh kuncen jasman ngagereseakeun pesorautna kana beheungna si Kundi. Manehna ngadodoho sangkan bisa melespati anu panungtungan. Bedog dina leungeun si Kundi leupas bareng jeung ngagubrag awakna ninggang kana awak kuncen jasman. Patumpang tindih nyepengan beheungna getih merebei dina sela-sela ramona. Deulila kerjet. Di kaanggangan loba jelema di saragam muru kadiekeun. Si Dadak, si Waru, panggrokeun angin, burukeun cenah kadarieu kitu. Jajabkeun ieu si Kalakai utusan kuring nu mawa beja. Tadi itu ka Cisoka mawarkeun ka manusa lamun di dieu di pajaratan Sirna Rasa aya 2 layon anu kudu dipulasara. Biasa rupina nu sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.